Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 25 September 2025 dina suratun Nahli ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ari jalma-jalma tatawaffahum anu wafat itu jalma-jalma al malaikatu dicabut nyawana ku malaikat Ijrail. Dolimina bari mautna eta jalma-jalma teh kayaan dolim, keur mabok, keur maksiat, keur naon wae. Angpusihim dolimna teh memang kana dirina sorangan, kana diri manehanana. Maut kayaan dolim, maut kayaan suul hatimah. Fa'alqu mangka manehana teh menyerahkan diri. Maksad nanti ke waktu sakarat teh tobat assalama hayang salamat dages apa ieu teh urang teh maot teh keur maksiat. Jadi anjeunna langsung tobat ke dalam keadaan sakaratul maut teh tiasa margi eta mah tos ditutup pintu tobatna ge keur kaayaan sakarat mah. Makuna terbukti cenah abdi sadaya malu min su'i migawe kana kagorengan. Cenah abdi mah teu pernah migawe kagorengan, ya Allah abdi tobat. Bala malaikat Ijrail nyarios. Bala sebenarnya sanyana mah bener anjeun nyarios kitu ayeuna. Baheula mah keur di dunya maneh keur hirup teh selalu berbuat maksiat ka Allah, selalu dolim kana dirina sorangan. Saterasna innallaha sanyana ari Gusti Allah alimu maha uninga bima kuntum tina naon anu ku anjeun ta'maluna dipigawe kapungkur keur di dunya. Saterasna fadkhulu mangka kudu arasup anjeun kabeh jalma-jalma dolim, jalma-jalma maksiat abwaaba jahannam kana pintu-pintu neraka jahanam. Khalidina fiha bari langgeng anjeun kabeh fiha dina eta neraka jahanam. Sabab naon di dunya mah ku 80 atawa 80 tahun sakedeung, di akhirat mah saumur-umur ya Allah. Pala bisa mangka sajelek-jelekna maswa tempat mutakabirina pangbalikan jalma-jalma sombong, pangbalikan jalma-jalma dolim di akhirat teh tempatna pangburuk-burukna tegesna neraka jahanam. Wakila jeung dicarioskeun kasaha lil ladzina taqau ka jalma-jalma anu takwa. Mada nah kunaon anzala nurunkeun Allah rabbukum pangeran anjeun kana Al-Qur'an. Qalu ngajara jalma-jalma anu takwa mah benten jeung jalma-jalma anu maksiat khairon cenah eta teh langkung sae pisan. Turun Al-Qur'an teh kanggo pituduh kang urang sadayana lil ladina ahsanu pikeun jalma-jalma anu sae di dunyana. Fil hayatid dunya mangka dina kahirupan dunya oge hasanatun dipaparin ganjaran hasanatun anu sae. Di dunya ge geus direpean jalma anu takwa mah ku kasaean. Wala darul akhirah jeung tangtuna dina patamanan poe akhir, dina surgana Allah, dina kampung poe akhirat. Khairun eta leuwih alus tibatan di dunya. Wala nikmat jeung tangtuna kanikmatan darul muttaqina patamanan sorgana jalma-jalma anu takwa. Jannatun mangka balasana teh jalma-jalma anu takwa mah jannatun nya eta sawarga, sorga adnin sorga namina teh sorga aden. Rupi-rupi namin surga teh termasuk ieu ge aden aya firdaus, aya aden, aya paradise teh tadi. Nyata imah jannatu adnin, jannatu aden yadkhulunaha mangka sok lalebet sadayanaha kana ieu surga saur para malaikat. Tajari anu ngalir ngocor mintah tihatihanna pun eta patamanan surga teh naon anharu rupi-rupi sungai madu, sungai susu, sungai tawar, sungai naon oge aya kumaha urang hoyong. Lahum eta tetep pikeun jalma-jalma nu takwa fiha dina jero sawargana Allah may yasyaun naon anu ku anjeunna dipikahoyong. Hoyong gadis belia bari cantik bari bahenol aya. Hoyong tuangeun naon oge nu kerteg dina hate aya di sorga Allah. Tos dicawiskeun disayogikeun ku Allah Subhanahu wa taala.
Kadzalika ari itu kejadian, ari itu pisan yazi eta teh balesan Allahu ti Gusti Allah muttaqina pikeun jalma-jalma anu takwa. Tos dicawiskeun ku Allah. Pikeun jalma anu takwa mah nyaeta sawargana Allah anu pinuh ku kanikmatan. Alladzina tatawaffahumul malaikat jeung ari jalma-jalma anu wafatnahum ka itu jalma-jalma mah malaikatu ku malaikat Ijrail ari kapungkur mah ka jalma maksiat ari ieu mah at-thayyibina ka jalma-jalma anu sae di dunyana anu takwa anu soleh anu solehah yaquluna makanya rarita itu jalma-jalma anu takwa makanya mangka dijemput itu jalma-jalma anu takwa ku ucapan ti para malaikat salamun alaikum mangka kasalamatan, kesejahteraan, kebahagiaan alaikum pikeun anjeun jalma-jalma takwa saur malaikat adkhulu mangka sok lalabat anjeun kabeh jannata kana sawargana Allah bima kuntum cenah naon perkara ta'maluna anu ku anjeun jalma-jalma takwa tak maluna dipidama waktos di dunia dijemput ke para malaikat lebat karena sawargana Allah oke baru diucapkan assalamualaikum bahagia jama-jama anu takwa di maut. Nah insyaallah urang sadaya mugi kalebet jama-jama anu mutakin anu takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala amin. Barakallahu li walakum. Mugi aya manfaatna sakalimah dua kalimah. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.